dipakai ku aing. Bakal hurung herang ieu mah aing. Lamun dipakai ku si opa mah moal pantes ieu baju. Awakna ge si opa mah gendut. Tapi moal kabeuli ja ieu mah. Hargana ge aing mahal amat. Aing nyawa sia keur naon? Emang aing keur naon opa? Keur nempuan baju sia di shop online. Maka beuli sia mah, mun aing maka beuli. Pan sia ngaledek ka aing opa. Mentang-mentang si Akang teu gawe. He kak, pan si akang ono sakit sia ho, teng segawe, geus bikin merah ka aing. Hei opa, emangna si Akang anak kotok main bikeun-bikeun bae. Hayang marah mah aing. Emang kunaon kitu? Aing mah dijodohkeun kawin jeung si Akang ge kumaha aing. Oh, berarti bener omongan si Aono, manehna dijodohkeun jeung sia. Heueuh opa, aing dijodohkeun. Rek ngalawan si Endoraka ka kolot. Oh, berarti rumah tangga sia jeung si Aono ente bahagia. Entok. He kak, aing hanyaho. Hanya naon si sia? Sia jeung Aono pernah kikencun. Boro-boro kikituan. Aing detail ge embung. Eka. Aing ke kebun lah niang kena Aono. Aono seksi amatnya make singlet doang mah. Tapi keur naonnya? Jigana keur nyilikan etana. Aono ngabibita apa bae. Opa. Aono keur nyilikan naon sih? Nempuan iya opa. Aono amun apa nempo menang teu? Sida tuh opa. Ih, nempo saeutik be Aono. Kayak bisi ayang di lah. Mangkane ieu mah panjang jeung gede, opa. Hah? Panjang jeung gede. Geura ieu Aono apa yang nempo? Tapi ulah hayangnya. Kumaha engke be Aono lamun opa geus nempo. Peureum mah atuh, opa. Heueuh, geus teu sabar hang neuleuh Aono anu panjang jeung nu gede. Kayak kuing dihitungnya. Sampai 3. Aono geus can peureumna. Oh, gerak ditempo. Aono jai mah bonte. Emang naon kitu? Sugan teh eta Aono. Lah opa aing karek degdah bonteng. Ai pikiran aing kunaon jorok amat. Opa. Pikiran aing mah naon, goreng bonteng. Aing hayang Aono. Aya gitu.